barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana, alhamdulillah tiasa ditepang dangukeun deui sareng pidangan carpon ti barayakita.com. Kiwari urang guar carpon dina judul Lalakon Pondok Lalakon kengeng Dipa Galuh Purba. Semoga wilujeng ngadarangukeun kanggo sadayana di mana wae lalinggih. Sumpah nu lain uing anu ngarenahan maneh teh teuing lamun si Dayat atawa si Oji mah apal sorangan meureun. Harita uing mah ngajungkal di dapur wuru udut ti si Dayat teh uing teu apal naon anu kajadian di kamar peuting harita. Da basa eling ge geus eueuh sasaha. Piraku deui maneh teu apal anu ngarangsadan baju atawa maneh ge sarua teu eling kitu. Pokona mah teu marenah mun maneh nuding uing. Wani dibuktikeun uing mah sing karunya we ka uing ulah disakompet daunkeun. Uing mah jelema teu boga ulah dibabawa sakitu ti uing. Bener ieu teh tulisan si Obay? Nya piraku bohong. Penyo atuh guriwakna sakitu goreng kitu. Ti beula oge saya eta mah teu kungsi alus nulis. Teu percaya aing mah. Kumadinya we. Dadawek mangan darma nepikeun ukur ka HP-an. Tanyakeun bae ka nu nyieunna ari teu percaya mah. Heueuh. Lamun aya bungkel kana nama aing oge moal nanya ka sia. Ke, ari jawaban si Dayat kumaha? Sarua we teu ngaku. Ngan teu nyieun surat cara si Obay. Malah si Dayat mah menjadi pariksa ku dokter oge daekeun. Ari si Oji, tah si eta mah rada arap-ap eueup ngajawabna teh. Tah. Tuluy kumaha? Biasana nu boga dosa mah sok kitu. Teu kudu heran apan si Oji mah teu lancar nyaritana. Tong baru ditanya soal nu kitu nyarita sapopoe oge balelo. Uing mah lain lalaki cunihin kitu cek si Oji teh. Dijamin bujang tulen cenah. Wani pisan anjan dipariksa tuur oge sugan garelok kabeh. Cik inget-inget deui sah bae anu penting harita sare di dieu teh. Eueuh deui ukur genepan si Enung, si Oji, si Obay, si Dayat, maneh jeung dewek. Tapi apa nawek mah ngan ukuran nempi ke tengah peting. Daing oge teu nuduh ka sia ngan cik we atuh pangmikirankeun. Susuganan bisa kadeteksi ku hitungan sia. Teuing lah poek. Pokona mah salah saurang kudu aya nu daek ngaku. Lamun henteu hartina urang bakal cilaka kabeh. Atuh maneh we anu ngakuna? Mung teuing aing mah. Da teu rumasa. Da kabeh oge eueuh anu rumasa. Nya geus atuh lamun kitu mah. Tinggal ngadagoan aya polisi anu rek nawak udang sararea. Mangkaning maneh mah bakal katambahan ku kasus daun ganja. Dan meulina oge si Dayat jeung si Oji. Kapan maneh nu nitahna? Ke lain harita teh duitna ti maneh meunang ngeclok ti si Obay. Heueuh. Nah ka mana atuh si Kehed teh? Kala kahayong ngaleungit eueuh solidaritasna pisan mangkeluk teh. Nya teuing. Da sabrak poe mangkukna mihapekeun surat oge can kungsi panggih-panggih deui dewek mah. Mabrur mabur sigana mah kaimalan ceukna dasar jelema borangan acan naon geus mabur ti heula. Geus ganeng lah tong ayo bae ngomongkeun si Obay. Geus puguh saya eta mah bebenguk nu kudu dipikiran ayeuna mah kumaha carana engke jang hareupan polisi. Urang sararea sarua bakal dituding kasus ngagadabah si Enung jeung perkara daun ganja. Tapi dewek mah da moal parna teuing dihukumna oge. Sing wani pengkor dewek mah teu ngagadabah si Enung. Nyaho lah aing mah lieur. Kumaha behna we atuh ari kitu mah sarua dewek oge lieur. Komo uing rek kamarana sia teh. Aing mah rek kawasigit rek tobat ka Gusti Allah. Kapok aing mah kikituan teh.
caduta sing ditawaran oge moal daek sekali-kali deui aing oge tadi peuting geus tahajud ke ari salat tahajud teh sabaraha rakaatnya asa hayang nurutan kumaha maneh we rek 1000 rakaat oge tah baca ku sorangan bukuna tapi ulah leungit da aing ge keur ngapalkeun doa nur buat nah kumaha kitu watekna doa nur buat teh apaan sia yang salamet lin oh nya ngarti ari kitu mah waing diinjem heula sapeuting tapi kelanan geuning ieu teh make tulisan Arab teh gablak nu make aksara Laten eueuh da kitu ari nu kebluk diajar ngaji mah teu bisa maca Arab acan nya bae lah rek minta ditulis we ku adi aing heueuh grajor ka ditu marantog omat mun aya nu nyanyakeun aing ulah dibejakeun aya di imah aing rek ngawirid nepi ka isuk teleukeun deui pantona sia Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com. Mitra kaum dangu heuleut ti sawatara eta ka imah aya nu kaketrok saeta teh nu kaketrok boa polisi euy tempo heula ka ditu tonggo ka ngeleper heula sia teh geuning maneh ge siga nu reuwas hayo teh nya ku sia kalau bang ngomong geuning aing ke nyusu rek nyokot heula kopeah bedus teh geuning si Dayat nah atuh make jeung kaketrok sagala sia teh biasana oge sok langsung geblus ari sugan teh dikunci atuh da boga udud teh maneh mah baku unggal-unggal teh ngan menta udud nah iraha rek merena tuh apaan ke puting urang udud lieur deui kabeneran aya keneh saharita cik atuh ari ngomong teh tong padu kecemplung wae nyaho kayaan keur genting kieu aing mah geus moal kagoda ku nu kararitu patut deui nya bener aing geus tobat gentingna nahaon aman ayeuna mah aman kumaha maneh teh sia sinungna oge tengah lapor ke polisi nah saha nu daek tanggung jawabna si Oji na nahaon jejalmaan gitu mah tuh geuning datang beak bebas euy cik jembes ya teh Oji sok ngaromong atuh kadinya aman teh aman kumaha bebas teh bebas na nahaon sieuh cik atuh ku sia eceskeunana Dayat enya kieu si Nung mah kamari oge geus init ka kota bejana rek tuluy milu digawe jeung bibina alhamdulillah syukur atuh ari kitu mah tapi engke kumaha lamun palebah orokan nyaho teuing urusan nu kararitu patut mah pokona urang sarerea geus aman perkara si Nung rek ngajurut di mana bae oge eta mah lain urusan urang ieu komo deui dawing mah teu mais teu meulem teuing ku saeureunna oge nya komo aing mah teu ngare-ngare acan nya geus wae teu kudu loba catur deui ayeuna mah jebay jempe mending oge ayeuna mah urang pesta deui hayu asal ulah mawa awewe lah madak ngariweuhkeun lain maneh teh geus tobat sakali deui we nyacapkeun kapanasaran hungkul hayang nyobaan dicampur ku Enrin dasar nu gelo kebayang resep namun aya si Obay nah hayang wawo deui aing mah jeung si eta Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com. Mitra kaum dangu heuleut ti harita Nung enya kuring kunaon mani siga nuhokeun kitu ning iraha ti kota 70 sia tos ti leuweung kuring mah ti leuweung enya ti leuweung geuning marane mah siga anu senang-senang bae itu si Dayat yang si Oji teh keur teler apan cenah keur genting kieu Nung ulah waka lapor ka polisi sugan gelo piraku kuring lapor ka polisi mah sakieu geus balangsakna asruk-asrukan ka jero leuweung ke kumaha maksud maneh teh Nung heueuh pan kuring teh dibapahkeun ku si Obay tuluy dibawa apruk-aprukan ka jero leuweung nyingkahan polisi
jaba kuring teriwe deui jeung si Obay mah. Piraku di jero leuweung kalah ngajakan kawin. Ke asa pabeulit kieu ieu teh. Tuluy kumaha? Jadi yang nyaho caritana aing mah. Nya najis teuing kuring mah. Kieu oge rika lalaki mah tara paradu. Dek sote ka mane we kuring mah. Pena banget mane rada meusan. Tuluy nya bieu teh si Obay geus kaleuwihi. Ngadon rek ngagadabah kuring. Pugu bae kuring baruntak. Bari lumpas satakerna. Jadi nate kal kariweuh kudua kutilu. Nyaan koplok nate hari kitu mah bener-bener ngariweuh sarerea. Nah kumaha kitu lah geus engke deui nyaritana. Ayeuna mah ih ulah di dieu atuh eueuh ka era pisan kajeunda keur harees ieu moal areling tereh-tereh anu kararieu mah. Kumaha mun kuring reuneuh geus jempe dikawin ku aing oge. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Sumpah Du, lain kuring anu maehan si Obay teh. Ting lamun si Dayat atawa si Oji mah apal sorangan meureun. Harita kuring mah ngelempreh di kamar. Weureu udud di maneh teh ya. Boro-boro bisa edar-edaran ka jero leuweung. Kuring teu apal nanaon anu kajadian sapeuting harita. Da basa eling oge geus eueuh sasaha. Piraku deui maneh teu nyaksian kuring atawa maneh oge sarua teu eling kitu. Pokona mah teu merenah lamun maneh nuduh kuring. Wani dibuktikan ke pengadilan kuring mah sing karunya we ka kuring ulah disakompet daunkeun. Kuring mah ada pengawakan awewe sakitu ti kuring. Bener ieu teh tulisan si Enung. Nya piraku bohong teh nya we atuh guriwakna rada ngeunaheun macana oge. Teu percaya aing mah kumaha dinya we. Da aing mah mang nepikeun wungkul ukur ka pihapean tanyakeun bae kanu nyieuna. Ari teu percaya mah ari jawaban si Dayat kumaha sarua we teu ngaku nganteun surat cara si Enung. Malah si Dayat mah najan dipariksa sidik jari ku polisi oge daekeun. Ari si Oji tah si eta mah rada arap-arep ngajawabna teh. Tuluy kumaha biasana dan boga dosa mah sok kitu. Teu kudu heran apana si Oji mah teu lancar nyarita. Tomboro ditanya soal nu kitu nyarita sapopoe oge balelo. Uing mah lain lalaki barangasan kitu. Cek si Oji teh wani pisan aja dipariksa surat kelakuan baik oge sugan garelo kabeh. Cik inget-inget deui sabaya anu eta sarwe di dieu teh ukur 5an. Si Oji, si Enung, si Dayat, maneh jeung aing. Tapi apan aing mah ngan ukur nepi ka tengah peuting. Da aing oge teu nyangka ka sia. Ngan cik we atuh pangmikirankeun. Susuganan bisa kadeteksi ku hitungan sia. Teuing lah poek kelanan. Ari si Obay paeh teh ceuk saha? Ceuk si Oji. Garawan si Ojina eueuh geus mabur ting ka mana? Ari ieu surat ti si Enung ka sami apena? Ka aing. Ti si Enung atawa ti lanceukna lain. Da aing mah ti si Oji. Mitra kaum dangu tamat. Aduh, abong judulna ge lalakon pondok lalakon gitu lah. Cak urang cekapkeun dugi ka dieu, insyaallah ke urang lajengkeun deui kana carpon salajengna. Hatur sewu nuhun, wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com